Sebelum nonton videonya, klik dulu tombol subscribe. Kalau tidak subscribe, saya bedil bapak tok teman-teman. Sakit Dedi, subur tulungan Dedi, sakit Dedi. Matakan, cek Dedi naon. Tulungan Dedi. Besok main bola, cengeng mantong. Nyeri Dedi, ya Dedi kita kuat Dedi. Lupa-lupa ada mana yang terus main bola kamari. Dedi kita kuat buru. Lompatan. Malah kamari ngadu ieu deui maneh mah. Lomba lari jeung badak. Maneh mah rupa-rupa. Dedi kita kuat. Naon ieu teh naon bager? Kuat Dedi. Karunya teuing maneh teh geus repe. Karunya teuing maneh teh montok. Putra Dedi nya engke sakedap deui. Buru geus teh kuat Sakedap Dedi. deui. Dedi urang nelpon itu ajudan si Mbah. Kira atuh Dedi datang lagi Sakedap deui urang telepon lah nya. Buru Dedi. Montok sia karunya teuing JPK-nya maneh teh. Ku Dedi mah ku babaturan di belakang sakkeun maneh teh. Buru Dedi. Kulo ka dagoan nya urang telepon heula. Dedi geus teu kuat Dedi. Ganeng deui eta mah tamahan maneh da atuh. Dedi Mana di kitu nya? Buru Dedi. Nomor si Om Haji teh. Tah eta. Urang telepon heula dagoan. Dedi. Buru atuh Dedi. Dagoan si teh montok. Di smackdown ku dewek gara. Dagoan. Geus teu kuat Dedi. Tah eta. Buru Dedi. Halo. Om Haji. Hah? Iya. Saya ya anu arek eta teh anu arek berobat ka Dedi tolongan Dedi geus teu itu kuat Dedi. ka Simbah. Euy nya eta budak ieu teh misalah ceulina karunya. Dedi tolongan. Nya. Simbah kira-kira aya moal apa ayeuna? Dedi tolongan Dedi. Heeh. Kunaon? Dedi. Make moal bisa nganter. Oh. Heeh. Oh, geus pan kamari geus dibejaan alamat nama ku di dinya. Anu mah kieu lah. Minta kontak si Mbah, kirimkeun kan HP saya nya. Engke si Mbah langsung dihimpun ku saya. Hah? Oh, siap. Da moal ayeuna pastilah, ayeuna pasti ka si Mbah. Soalna budak tuh karunya geus teu daekeun sare, teu daekeun dahar. Heeh. Bege dahar kecap ukurna dengan keusik be teh. Nya, ayo, Waalaikumsalam. Pasien piduiteun rek nganyum udun jeung kopi teu diberean da meureun boge minang teuing dibayar antara. Mending abah mah rek jamming heula lagu kesukaan abah Boy. Waalaikumsalam. Wah, Duh, kenapa ini kenapa? sama kalungan abah teh nuan pasien Mesti lagu kantor, bener serem. pokona mah Ayo, jeng lagu gitu, iya teh lagu sejarah. Oh, lain jadi terek wakca, bah. Kumaha Cari kela. kopi duit teh kayak Ayo disebutkan piduiteun, tapi untung di abah rugi di kaula. kumaha itu gitu kan. Di uing, bah, rugi di uing dia. Pasien. Aya rek pasien ini, bah. Tadi teh nomor abang sebutkeun, alamat, komplit, bahkan foto abang anu keur gaya kieu teh tadi dibikeun. Da untuk tanda pengenal gitu kan. Terus mah Ngan itu gaya teh kieu uing teh moal bisa mendampingi abah selama 2 hari. Uing teh nyata arek ka ditu. Nganjuran pamajikan bah karunya Mas Andre pamajikan lain mas antren gawe di Saudi
Nah, ada yang balik nih. Nungaturan teh karena salah tiga itu. Apa enak mun zaman milenial Mbah. Zaman dunia terbalik enak. Tah, Kenapa hati kalau jadi kalau mau lah itu ditungguan di teh. itu maksudnya ada mungkin itu kontak abah dibikin kayak itu. Dibikin terus mungkin geus datang. Pokoknya kayak nelpon gadenya. Kalau pokoknya nama ciri-ciri jelema teh da weekend ngarina kontak manehna aya fotoan. Pokoknya baru nama goreng patut lah pokoknya nama baru nama. Oh, siap. Sing abah ge sih nanti gantengan urang. Atau dewek baru datang. Mau gimana? Oh, siap. Kabarnya? Ayo. Kenapanya? Salam. Jadi kita kuat jadi yang misalnya Daguan kunyuk daguan. Dedi. Itu enggak daguan kontak si abah ya dikirimkan sana. Dedi. Daguan. Dedi kita kuat. Daguan. Dedi. Tak ya geuning tah. Dedi. Sabar. Tong telepon heula. Nah, si abah. Halo, Bah. Nya abdi ieu tadi teh nelpon ke si Haji. Saurna cenah mah bisa ngajajab. Tah abdi teh enak teh bade langsung we ka Abah. Abah aya di kantor teu? Mohon. Nya, kedap deula abdi nya. Antosan we Bahnya. Mohon, antosan 2 poe we nya. Nya, salam. Alhamdulillah abah minta telepon timunaheun. Aya pasien di sini teh. Aya siap-siap heula atuh nih budak-budak teh. Kudu ada minus bulan dulu ya. Naik SMA nih. Dedi rumah itu Dedi kan cager gini Dedi. Aduh, Raden. Montok. Ayo urang-urang kayak gitu ya. Terus ditelepon. Dedi tadi si abahna ayo. Tati. Pangku Oh, Dedi. tati atuh ayo. Urang berobat ya. Nya. Iya Dedi. Kita gini kuat Itu yudan Dedi. Oh, atuh ayo sok. Ayo. Ayo urang berobat ya. Sabar, nya. Sing bener atuh. Dedi bikin nyeri Dedi. Manja atuh yang lamun lain anak lain dimutilasi gara ku dewek. Ayo anu lempang lah. Tah, ieu kontrakan Simbah daguan lo ka asupnya. Ya Dedi. Jadi arek kacai heula. Woi, siapa yang si bontot tuh? Si anak buah anaknya. Oh kasopan, siapa kerma jelek, betul gede, suruh kayak gini. Oh di si bontot tuh, ayo misalnya bisa minum, bau tuh. Pan aing si bontot teh, oh kasopan. Oh, kurang lagi si bontot mana teh? Bapak siang ke mana? Tuh kawai si bola, jangan cai. Waalaikumsalam. Eta budak. Nanti anak durhaka kau. Freddy, Bontot, bontotnya. siapa Freddy-nya? Tadi mesti agung. Siapa yang telah bolot lama di paun. Sepatu teh, Agung ingat. Nah, mana beli kumaha ceritanya nya eta itu kan temuan butut meong euy, mitonga nyata kieu nih. Jadi saya juga pikir lah nama ternyata Kumaha we kan kehidupan penting nama halal we berartinya. lain eta itu geus naon? Teu budak si eta dibumbu make budak gitu, budak sorangan. Lamun lain budak ini cacat kok ini budak teh. Kunaon nya? Sokan euy. Hampura we ulah teu dihampura. Ieu budak teh ieu misalnya budak teh. Ieu caritana mah. Budak sorangan teh les olahraga. Ada jurusan sekolah nama di SD teh jurusan jurusan pertanian budak teh kalau teh pas les olahraga cenah mah teh pas ngadu tah jeung budak STM
Udah SD gitu kan, ada juga udah STM. Kenal itu dah. Oh, emang kuatan, sama kayak biar pas bobo langsung kesadar kayak gitu. Nggak segitu, pas main bola, bajekan aja wasit, jok lah jualan wasit nama langsung ke IGD kayak itu. Budak sama kuat lah kan, cenah bisa lah curi dan bisa nih gitu. Jadi ternyata kekuatannya. Lalu bang bisi anak bisi campuran di sisi gigir. Oh ya. Oh ya, dia. Kalian, ayo. Tong tarikin banyak kalinya tuh. Coba. Suasana itu. Lihat. Coba cuy dicongnya. Oh. Aman Pak, aman. Gimana? Ini Iya, Bang. oh, gimana kita curi wayang foto gimana? Oh, obek ke Sama itu yang bisa curi. Ini salah iya. Ngaji lah penyebabnya makna curi. Jadi wayang itu gobeknya. Coba kasih. Aduh, Dedi sakit ya. Wah, tahan. Abang kita bisa aun. Abang kita bisa aun. Tahan. Kumaha, Bang? Insya Allah lah. Tunggu antara sama itu mah. Dok. Coba gerak-gerak ya. Coba juggling. Oke, terus coba tadi balik. Oi, bagus. Cuman bayangin ya. Ada tadi break. Nah, dia cuy nama. Jadi mereka minum. Iya muda. Alhamdulillah. Ayo, ya. Dia muda. Alhamdulillah yang namanya kita cager. Nah, kayak tantangan. Mana, Bang? Cucul ke. Urang merek sen. Dia budak pulang mati tinggi ke lagi bayawat. Ih, eta sih beli tanggulan kata-kata udah kata besar komatenya karena kena janin. Nya, wayang. Oh, insya Allah lancaran kan lah. Oh, Ya, Raden sing ieu. Sing waro ta, bontot. Yang bontot. Bawaan bukan bontot. Woi, oke. Tah, benar atau nuhun atau Nya atau ready lah ready. Bontot ngamut. Bontot ngamut. Aya salih tang lumayan kan meuli eta. Kita udah mau cilik ya mungkin Hah? Jadi ngamut eta. Aduh, sih. Udah main sombong. Bah coba bere naon sih udah sok beureun naon. Sok ieu naon teh? Sok adahan pangko lamun tadi eta teh. enggak yang bisa kau air. Jadi kieu lain. Lain dari situ lain. Nah bujur. Geus asa kita lupa. Bang, ieu mah nya lain kan eta jam 1. Wah, Bang. Ulah bang katanya. Kira-kira ngapunten, Bang. Ini apa bontot nuhun. Halunya, murah ya, Bun. Aduh, ke kakak HP-nya urang teh. Aduh, ieu mah. Ayo bontot. Waalaikumsalam.